sana kamari jeung lalaki, bener lain. Ngosok di piluaran, ngosok bobogohan di piluaran, ngerakeun eta. Namun manehna bener-bener ka maneh bawa ka imah. Minta dibawa ka Neng. Awas tah lamun teu dibawa ka imah, mineh teh tanya ngosok ngerakeun. Engke isukan kita ka dieu. Oh, kudu kitu atuh. Aduh, mana Umi kita ka dieu cobaan teh gawe kumanya harus tua apa enggaknya Uminya. Umi teh harus tua. Mama ngomong kasih anaknya. Kepikiran deh. Iya Umi omongkan. Apa omongkan lo nya? Kasih AA. Apa teleponnya? Bebeja. Coba dah, bebeja deh. Jangan cantik angkat, lila amat ya. Kenapa sih AA? Halo, assalamualaikum A. Ke di mana? Ya Neng ngarek cerita kena A. Isukan bisa tuh kepanggihan gitu di sawah. Iya, Neng ditanya ke Umi, kan orang kemarin kan ketemuannya. Ayo nyeleun terus bebeja kena Umi, terus tita ka iya ka Ima. Kamu ngarek serius mah tita ka Ima. Oh, panacan usahanya. Matunya ya isukan pokoknya nama kudu iya nya. Kupanggil lah sakedeng mah. Nya. Waalaikumsalam. Ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal corecor caina nu herang kasorena teu tongere kadenge nembang marengan hari
itu jadi loba bengong gitu. Jadi power gelo aing mah. Nah, sebenarnya eta budak. Ayo, mana nih? Naya. Manok deh gitu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Es. Kayak Es dulu apa tuh? Es dulu kayak. kayak Nah itu. Tadi mana kan? bengong lain buat teuing ah. Yang sing yang dia biasa budak mora, budak kaya. Iya. Untuk iya mah paling diurusan apa ya lah. Si dia nama sih gitu. Pusing. Itu yang awal malah musim ngumpul. Benar ya, aduh. Tah, esna tah. Bang, Hei, maaf. dia. Mana pun lama wae. Ya, aing mikiran hirup ya, aduh, yang kawin. Cuman bingung gitu. Atuh ai saya kirana saling bogoh mah kumaha deui. Itu. Jadi restukeun ya, Dia setuju kumaha? ku orang tua awena itu nah, jadi restukeun. Gampang sama sekali pengen habis bantuan. Tambahan saja setik mah gitu ai. Ujung duitna kurang loba ya, duh, can aya duitna. Masalah duit warga masa etik ya bagi salah satu bisa nambahan. Ai masalah kaharep nama imam ge bisa menggawe. Bisa sakit. Setik mah. Pernah agi hiji dua loba kena nambahan bisa. Karena era kalau teman yang penting bisa buka tanggung jawab ge. Alhamdulillah. Untuk lari dari kenyataan. Tugasnya imam tong di pikiran. Eta mah misalnya eta mah hadis tempat bersedik mah. Eta mah berarti kumaha kayak gitu. Itu nya tong ngalamun wae. Nya teu nuhun gitu geus meresolusi. Jadi imamna kadina nyaho. Aya nama imam arek ngan gawe lah. Jeung nambah-nambah tur nuhun na. Ya. Halus mungkinnya. Aing kudu kumaha ya. Awal aing mah tadi kawin buru-buru. Duit teh mana? Aing oge acan lah. Mana kolotna rada galak deui. Jika tereseupeun ka aing teh